Oke guys, sekarang kita mau nge-review tanah yang punyanya Amon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang saya mau mempromosikan ini sebuah tanah yang luasnya lumayan luas. Ada kali 2 hektar mah. Ada. Ya, bohong 2 guys. hektar mah. Bohong guys. Jadi ini bohong guys. suka di Bohong guys, pakai tanah batur guys. ini sama Bohong. Saat kontennya bisa guys, ini mah subur ini mah. Cai loba cai. Saat kita guys, bohong guys. Yuk. Nah, di mana? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang miluan asup kamera. Yang lu kan aing keur ngeplog promosikeun tanah. Heuh yang asup kamera. Tanah aing rek dipromosikeun. Heuh we ngiluan yang asup kamera. Lah atuh ke deui atuh. Ya deui mah beda deui ieu Beda mah. deui. Tak naon. Agak kuat. Kenapa? Bohong guys. Saya maaf guys. Bohong guys, tanah batur guys. Udah bohong. Warna biar kecayan kumaha rek pelakana.